Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hancagarapan nu kaduna carios kalayan judul Murtad. Ieu dongeng karangan Mang Wahyu Adam. Mitra urang teraskeun hanca nu kaduna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka mitra kaum dangu dijang jaruhkeun kitu teh hatena jadi ratug ditunggulan. Kolebat rupa Ramdan nembongan dina kongkolak panona, padahal panggih oge kakara 2 kali nyaeta waktu bareng jeung Karta sakali, tuluy datang deui sakali waktu poe Minggu. Dina panggih kadua kali nama kungsi ngobrol sagala nu matak nurjana hatena aya sernudnya ka Ramdan teh. Sabada ngobrol nepi ka jam 10 peuting sararea tuluy arasup ka kamarna sewang-sewangan. Guher sarare tibrana keur tandaningkeur sarehat awak jeung pikiran. Dugi kadinya upami telepat mah kumaha terasna urang teraskeun deui wae. Ayeuna urang caturkeun di bumina Pasubur. Sok kabarayun sadayana. Rampes aya mangga geuning Jakarta. Yap kalebet. Tapi bapak aya linggih gitu. Aya kayak nunjuk ka zaman heula mangga we calik. Cek ibu subur ngabageakeun semahna ge karta diuk dina korsi leos ibu subur mah ka jero ngabejaan ka salakina nu harita teh keur rek wudu pisan nyata rek salat lohor. Apana? Itu aya Jakarta tuh di payun. Calikeun heula deh. Mabarek salat heula. Parantos itu oge. Kita mawacai ka si Abdul atuh. Sabot ngalaguan apa beres di masjid. Cek Pasubur bari tuluy ngaleos ka masjid nu pernahna gigirin imah. Abdul. Bulan, ieu nun abdi ngadamel ieu nuju ngadamel bubuk. Cek Abdul, manehna nemalan. Harita teh keur nyieun bubuk. Ka dieu sakedeung kami rek nitah. Abdul geuwat nyampeurkeun bari ngajingjing bubuk nu geus rek anggeus. Baku maneh mah ari geus ngagugulung anu kitu teh. Sanes nu kitu agan imah bubuk teh nya keur naon ngagugulung bubu nu kitu teh pangadulan. Wami nguseup laras pangadulan margi ngalalentuk nu nganjeujeur. Wami bubu mah teu kedah ditungguan agan culeos we song ngijeput. Ari diteang kantun pinuh we. Nya pinuh ku keuyeub jeung buruy meureun nya. Iya satak keuyeub oge raos aya asa kornet. Jauh-jauh keuyeub asa kornet paling oge asa rangasu. Nah, agan parantos kitu ngaraosan rangasu agan. Nya meureun mageus tong rea omong tu pangawakeun cai jeung lalawuhna katepas ka itu.
Ibu subur kadesek omongan ku bujang. Ya tamu saha kan? Jakarta urang Darmawangi teh. Abdul tuluy ninyuh teh manis sagelas song dibagian jeung kue kering 2 keler gidig dibawa ka tepas. Geuning, aya tamu agung pantos sami. Ceuk Abdul bari marah main. Alah karek gegek. Amanari Den Ramdan payah kiwari menuju sekolah kene. Kayak sekadap deui bada lohor mulih nanti biasa gitu. Asaplah di sesarengan jeung Aden teh. Sok asa ngora deui. Jakarta Beri mesem. Kumaha gitu Pancep? Cek Abdul penasaran nyebutna Kakarta deh Pancep. Nyares apa beda bareng jeung nu kasep. Sok kabawa payu deui ka awewe. Geura karek oge sakali dibawa ka Darmawangi. Geus nyantel ka bentang warung pengkolan. Mangganing awewena teh geulis pisan. Pancep upami nyaurkeun Aden kagungan kenalan istri, ulah talik teuing beli kadangun ke juragan. Abdul ngantelkeun curug kana bibirna, bari ngalieukan ka jero. Nah, sok bendu kitu. Kapan Den Ramdan mah masih keneh lengo. Saur saha lengo. Mawi parantos dipapacangkeun ka putrana Pak Samsi direktur SMP eta teh. Oh, baru terus dipapacangkeun tapi aduh meuni masih keneh telo heornya. Nu mawi pangreremo nu jandana sepuh wungkul. Da jenisna mah teu kersaeun. Mari perkabis anjeunna kagungan kenalan ka urang Darmawangi ka abi kantos nyarioskeun. Mung omat cenah saurna teh ulah disaurkeun ka juragan milih benu. Emang nyangakeun entah ngobrolna bari disamil geura. Ceuk Abdul kitu teh bari ngadeukitkeun teh manis jeung kuena ka Karta. Lah Abdul mah make ngalarepot lain dul. Nah ari pangreremo sepuhna teu kersaeun awewena teh geulis meureunnya. Karta panasaran hayang nyao Suaram dan hi Pancep mah atuh Neng Nani mah nya geulis nya terpelajar. Nah atuh Aden teu kersaeun. Tuh ka dina leresan eta mah mung biasa we panginan maudak ngora jaman ayeuna mah tara kersaeun dipaksa-paksa ku sepuh. Sareng pangna Den Ramdan rada wangkalang teh tina margi Neng Nanina oge kagungan kabogoh saurna. Jantan saurna teh hawatos ka pamagetna pilih nyerieun hate. Malum atuh nuju bogoh nyoso heug dipegatkeun duriat sok sieun kumaha onam. Abdul nerangkeun soal ka bogoh Ramdan. Oh atuh paingan ari kitu mah sok saleuheung lamun Neng Nanina teu bogaeun ka bogoh sedeng ari bogaeun ka bogoh kitu mah oh nyatang tu beda Ramdan oge. Ngonur lantaran anjeunna oge ngaragap angin sorangan. Ngarti atuh. Karta ngarti kana perasaan barudak ngora. Dupi kenalan nu di Darmawangi teh putra saha eta teh? Abdul hayang nyaho ka bogoh dununganana. Eta mah putrana Neng Acah. Putrana Bah Aming anu boga warung panggedena di Salamur Darmawangi we. Budak awewena mah kuring oge wauh pisan. Lantaran kasebutnya tetangga keneh. Budakna mah es teuing geulis jeung bageur. Nepi neme ku kupingan teh nyebatkeun bentang-bentang kitu maksud Pancep teh bentang pelem lain bentang pelem. Maksud guring teh bentang warung pengkolan. Ari pangna disebut bentang warung pengkolan. Tumeh manehna teh jadi pelayan di warung anu kolotna sarta kusaba boga rupa geuris jeung amis budi. Warungna teh
jadi kajojo kuno barang beli ti saban madab. Tapi kamu nang jujuluk kue bentang warung pengkolan. Yup dupi jenengan nanti laras neng nur. Kening Abdulnya ho. Wartos ti aden weda anjeuna sarang abdi mah paranto sarusia nya ngaranna teh Nur, nenehna tina Nuryana. Ari indungna karta teu kebat nyaritana lantaran kaburu datang pasubur. Kumaha wartosna di lemur teh Jang? Ceuk pasubur bari ngasongkeun dengan kasemaha. Biasa we barecek kusum hujan mah kitu manawi. Walon karta bari menyeungan. Yang karta teh rek uruskeun soal karung teh pangintennya. Leres malimah. Ayeuna oge ngabantun deui 20 siki. Kalaresan kenging kitu nanti Jakarta. Kalaresan bisana tuh. Nu moy baba oge. Terus ngarencanakeun ceking teh upami Jakarta ka dieu rek mesen deui 20 siki mah. Upami hubungan dagang sareng abdi mah. Kitu tah ulah naon gitu. Ulah sungkan-sungkan upami aya kaperiogian mah. Mangga we kantun nyaurkeun gitu tah. Wartosan ka abdi periogina. Sareng ulah salempang we margi tangtos dina sagala rubina bakal lancar. Atuh dina pembayaranna teh gadah kontan asalina perjanjian ulah melek ulah asalina perjanjian ulah misilek we kitu tah. Mun. Wae ka dieu ku Bapak. Di peser sadayana mung pembayaran bade mayar nu dipayun heula nya. Lajeng karung ayeuna bade nyuhunkeun tempo saminggu mah. Mangga ke atuh urang bantun karungna dilebat karta leos kaluar. Ari Abdul hidang sorangan gewat nuturkeun rek mantuan. Karung teh ditamrukeun di sisi jalan. Rigidik dipanggul 10 sewang. Barang digubrageun dina teras oge. Pasubur ujug-ujug satuju. Lantaran barangna teh alus. Nah, ieu nyangakeun artos nu dipayun. Ceuk pasubur sanggeus dariuk deui ditepas. Adur nuhun ditampi atuh. Mugi sing awet di angena aduh artos sing mangpaat ka abdina. Kareta marah mai. Hatena ngemplong dume hubungan dagang jeung pasubur mah lancar naker. Dupi mesin giling nu enggak parantos jalan gitu agan. Alhamdulillah jalan gini kalau nungsur langsar. Malih kamari oge waktos pun anak nyangamkeun bade aya periogi ka Jakarta teh. Cekeng teh rek perlu naon kapan mesin mangki jalan. Ari walona teh rek nyanak sekrup kilang 2 siki deui cenah. Laras kitu pun anak teh ka ditu. Mitra kaum dangu mimiti nama karta rada heran. Lantaran teu rumasa kadatangan ku Ramdan tapi ras ingat Ramdan teh tangtu ka warung pengkolan. Atuh kapaksa manehna ngabohong. Laras. Waktu Senin dan Minggu anjeunna kantos sumping. Nanging kalaresan abdi nuju ka Sumedang. Mau nguping wartosna teh di Pun Bojo gitu tah. Syukur we atuh ari nya mah. Sugan dia mah ngabohong. Malu mudak ngora. Sok serekol margi hari teh salaresna bade aya nu sumbing. Nya tapi besaneun bade silaturahmi saurna. Ari pun anak keredar bedegong. Adatna teh atana piduka kumaha. Saban bade kasumbingan ku besan. Atana piku pipa majikaneunana sok ada dusun radaekeun mayunan. Pasubur ngarusiahkeun anakna. Biasana ari nu alo mah maklumeun nu janten sepuh. Cuman karaos ku abdi kabungkur manawi diambrok-ambrokeun ku pun bapa di dina hate naksir namung isin mayunan. Gitu. Aya moal mi abdi teh bade permios wae teh. Ngalengalan teuing panas keneh. Gewe sakedap deui atuh ngantosan ieu. Sanes kirang sono abdi teh bade aya
jangan deh teh mangga aduh Karta ngaleos balik tekung silila Urunyung Ramdan kana Vespa kakara balik kuliah. Nah salah teuing balik teh Aden Cek ibu subur badinya dia kendarin ger anakna. Numawi aya tamihan mata kuliah bu neme teh beres jam 1. Cek Ramdan gek diuk nyang hareupan meja makan ngarori sela kapanggilingan Aden. Pak subur nanya ke anak-anak kantanannya sakadap neme teh nuju ngagiling kagungan Pak Komandan sareng Mang Saipudin. Mesin dua nana lancar mung nu enggal aya laroskeun sakedik sareng upami itu aya pamangan mah enjing dinten Minggu abdi bade ka Mangkarta deui. Rek naon atuh minang-minang deui ka Mangkarta lain kamari oge geus beres. Numawi waktu dinten Ahad pengker anjeunna pepeji supados abdi ka Darmawangi deui margi aya laroskeun serat-serat sareng anu kagungan mesin saurna. Ramdan ngabohong padahal mah ekor hayang mangihan bentang warung pengkolan. Surat naon deui kapan kwitansiina oge geus cukup. Kedah ngangge serat peralihan ti desa margi barang nu parantos dicatet di bali desa minangka perusahaan Pak Emen. Nyata nu kagungan janten ku margi anjeunna mun ku margi janten ku margi ayeuna mesina dipeser ku urang kapaksa kedah lapor deui saurna ka desa. Keke. Nah, itu tadi Jangkarta teh nyarita naon-naonnya. Pak Subur teu ngartieun. Gebeg. Ramdan ngagebeg. Meh wae bohongna ka nyahoan. Iraha Mangkarta ka dieu? Cenah rada marmir ka piasem. Cikene. Jangkarta teh ini atuh Deden datang atuh panggih di jalan nu henteu rupina teu sasauran sote peda parantos dipasarkeun ka abdi panginten. Ramdan teu kapala ngabohong. Mah adunya mangkaning isuk teh Den Sobani reka dieu. Den Sobani saha teh ya? Tarakana Neng Nani cenah yang panggih jeung Deden dumehngan ukur ngadenge bejana wunggul. Neng Nani papacangan jeung urang Tanjung Sari. Aduh tangtos moal tiasa tepang margi abdi bade meos enjing keneh. Rupina sadinten enjing bade diangge nguruskeun ka bumi palurah menumpung menuju Pre. Nyari gitu onaman babat teh bisa nyarek. Lantaran keur kepentingan perusahaan kene ngan omat buru-buru bereskeun. Keun Den Sopani mah rek bisa ngarupan ke babawe aduh. Ceuk Pak Subur eleh deet. Atuh plong Ramdan hatena ngemplong. Harita geus kacipta bakal panggih deui jeung Nurjana mojang geulis bentang warung pengkolan. Vespa pulas bulau langit nyemplung ngaliwatan cadas pangeran. Bus ka kota Sumedang ti kota Sumedang tuluy ngaler. Lebah pengkolan kalemur Darmawangi mengkol ka kidul. Beras ka parapatan ti kajauhan keneh oge geus katempo. Papan di luhureun warung aya aksara ngajeblag. Anu unina warung nasi pengkolan. Tuh geuning kercak-acik ngaladangan di warung. Cek nutumpak Vespa mani awas ka jero warung. Reg Vespa teh eureun hareupeun warung. Nurjana ngareret kanu datang. Kebeg hatena nyeblak nampo jajakan nu diarep-arep.
tak gening Kang Dadan teh sumping menawi teh moal emut ka abdi. Ceuk Nurjanah ngomong dina hatena. Bus Ramdan ka warung belengeh di papagu imut ngirut mojang geulis. Haturan mani lawas teuing Kang Dadan saurna bade sumping dinten Jumaah. Ceuk Nurjanah hatena mah ratu Getunggulan. Hapunten we engkang teh jalil janji margi dinten Jumaah kalorsan aya pamengan nyata kedah mios ka Bandung patali sareng kasibukan sakola. Namun sanaos kitu mugi kadangkapan Kang ayeuna anu ingkar tina janji ulah teu ditampinya. Ceuk Ramdan make basa anu beres jeung sopan namahan kasengserem kana hate nu geulis. Atuh sawios tong boro bisiangna adalah janari tengah wengi oge moal teu ditampi. Asal naon? Ramdan penasaran, hatena nyeblak kajungjunan nempo imut anu lucu. Asal maksadna teu mahiwal sareng sopan santun. Bari naoge engkang mah moal dongkap wengi margi sieun di jalana. Pangindan jalan ka dieu mah poek teu aya listrik. Kitu pok-pokanana Ramdan. Keur kitu Mamursi norojol nyampeurkeun. Damang Aden. Cenah bari ngasongkeun leungeun da puguh serab ku urang kota mah. Pangestu mah sawangsuna kumaha mah sareng Abah Damang? Aya pangestu Aden. Hae Nyai betuaka diajak nyari ya sanesina calik di lebet atuh. Mamursi ngingetan anakna. Mohon mangga atuh lingi di lebet Kang Dadan. Nurjanah nunjuk ku indung leungeun ka jero. Sawios badi di dieu we sakantenan jajan lah. Ceuk Ramdan bari gek diuk dina kursi di warung tapi geuwat dicarek ku Mamursi malah mamake dituntun sagala dibawa ka jero. Ramdan teu bisa majar kumaha nurutkeun we ka jero. Keur mah deui kahayangna ngobrol di jero teh. Ngarah laluasa teu kaganggu kunu ngaradeun dahar. Di jero teh aya kursi jok hejo lumut tur kaayaan tepasna raresik jeung laliuh matak betah anu nyemah. Mangga geura di dieu mah calikna laluasa moal kagimreung-gimreung ku tamu. PKI-nya Nyai payunan si Jongjon. Mamursi nganyahokeun kana adat budak ngora. Sawios ulah asa kaganggu Nur. Bilih nuju mayunan tamu-tamu mamanggawe lajengkeun heula. Ceuk Ramdan ngarumasakeun maneh. Dong emutkeun nu ngaradeun tuang sawios daya mah. Nyai mah di dieu we payunan Aden ieu. Ke Aden antos sakadapnya emak bade ngabantuin heula leuiteunana. Ceuk Mamursi ngaleos deui ka warung. Mamursi ngaleos. Semah jeung pribumi teu waka nyarita anggur pahneng-neng bangun nu kasima. Ramdan neuteup ka Nyi Mojang. Ari nu diteuteub tungkul bari nyaota plak meja. Hatena Ratu Getunggulan dumeh dipencerong wae kunu kasep. Nuju ka mana ari Abah? Ceuk Ramdan muka kasimbean. Aya nuju ngasurkeun seuneu di dapur bade aya perjagi naon ka Abah. Nurjanah teu wani neuteub ongkoh nemalan tapi tetep tunggul nyaota plak meja. Henteu naroskeun we peda teu katinggal. Dupi Mangkarta parantos ka dieu? Neme waktos Kang Dadan sumping. Mangkarta teh neme mulih ti dieu anjeunna oge naroskeun saurna Den Ramdan parantos ka dieu. Ceuk abdi teh moal kersaeun deui ka dieu margi boseneun. Teu aya nu araneh amengan ka kampung mah, teu sapertos amengan ka kota seueur anu gareulis sareng sareungit. Ceuk Nurjanah semua anu nyungkun. Dina hate Ramdan geus bisa neguh
yen nu geulis teh rada timuruan dumeh jang jirek datang Jumaah poe Minggu kakara ngurunyung patebihan tina bosen malih sawangsulna waktos anu saminggu teh kangge engkang mah mani asa satahun hate mah parantos kumenjot hoyong geura Pak Amprok Jonghok sareng nu geulis jungjunan engkang saha teh jungjunan Kang Dadan teh bentang warung pengkolan sahanya da abdi mah teu kenal ceuk Nurjana api-api padahal hatena mah geus ngarti yen maksud Ramdan iwati ka dirina tapi hayang ngadenge anu leuwih jelas piraku Nur teu uninga kapan nu ayeuna ku engkang didongkapan teh engkang teh kagungan jungjunan di Darmawangi teh rupina caket bebina sareng Mangkarta nya Nurjana api-api moal bendu upami ku engkang disangomkeun nah nge bendu abdi mah teu gaduh hak ngamek kana kapalai batur Nurjana hatena joro-joi panas sok sia nu dimaksud ku Ramdan teh lain ka manehna kapan Nur ceuk Ramdan bari mesem rei banget Nurjana bareureum tapi plong hatena ngemplong piraku urang kota anu terpelajar kagungan jungjunan kanubatan sakieu gelisna nya ngewa ari muji teh sok payuneun Nur mah baku sok teu kersa dipuji payuneun biasana upami pamegat muji payuneun eta teh mengukur siasat ngarayu wungkul janten engkang teh kasebat tukang ngarayu duka atunya teu acan paos Nurjana ngadilak bari imut atuh seblak hate Ramdan meni nyeblak sabot kitu kurunyung mamur sih nganteuran cinte jeung lalawuna punten we Aden mah teh teu tiasa ngahormat da geuning di dieu mah sakieu buktosna teu aya anu ararane da ieu oge geuning aya wajib kakaren ti indung nanyi Nur kapan waktos dinten Jumaah teh parantos nikah deui sareng Jang Iding malih dintenan eta kene di Canaka Sukabumi mamur sih mani caweh wer kawan tuh kolot beuki ngomong baruk ibuna Nur teh nikah mawi waktos dinten Jumaah teh diantos-antos ku sadayana namun hanyakal nyamanya nu diantosanana jalir janji ceuk Nurjana nyindiran bari ngelet bongan atuh teu diwartosan bade nikahkeun tuang ibu sareng kalersan engkang nuju pamengan sawios ketang Aden da hajatna oge teu onang-onang mung sakadar riungan wargi-wargi we sareng tetangga anu caket lagung sakitu mah dan dimaksud ku urang teh salametna sanes cek Ramdan kolotin laras kitu pisan Aden nu utami mah salamet cager sareng bager mah ade meni ngemplong pun anak parantos rumah tangga deui teh kantun ieu we ye si Nyai pun incu salametkeun teh malih upami wenang mah istri nu nangtoskeun kahoyong emak mah tong dilami-lami Aden enggal we ngaresmikeun ka bapa lebe sareng kahoyong teh upami cios diparengkeun ngajodoh ka Aden satiasa rumah tangga di dieu supados tetep kaaping kuno aranom lageuning emak sareng abah mah batan sakieu geus kolot mugi-mugi atuh aya jodoh ti pangeran margi abdi oge sanes maksad saeureun upami keur saeur mah tuang putu dipihukum kudu kieu patut kangge naon abdi ge ngalami-lami gitu ceuk Ramdan asa dibere hate ku mamur sih ret ka Nurjana bari mesem no direret maledog ku imut ngagerenyu bari ungeuk lalaunan
Geuning Aden aya kasauran kitu duh Kang Omah mah kalintang bingahna hate teh mending ngadadak plung-plong jigana kalaksanakeun nungkulan ngawinkeun incu teh. Mamur sih hatena kagagas dumeh bagja ngadenge jawaban Ramdan berbei cipanona ngalemere mapai pipi. Nurjanah mengeluk tungkul hatena atoh pacampur era atohna dumeh ngadenge omongan Ramdan anu tetela milileuheungkeun ka dirina. Ari erana ngadenge omongan ninina jiga pisan nu ngajakan kawin ka Ramdan. Den, mangga sing jarong jonya manuju ngaladangan heula di warung itu. Vespa Bulau Langit itu ditumpakan ku Ramdan ngabelesur dina jalan aspal anu lecir. Suat siat telir ibarat manuk dadali nyiapan kendaraan anu dihareupeun. Sakitu harita teh aya di cadas pangeran. Ramdan bangun nu teu hariwang teu salempang. Sakuterna dangdak dengdek di sisi jurang ngalung kawing. Nyiapan mobil jeung motor nu ngahalangan di hareup. Dina pengkolan anu panungtungan Ramdan nyiap Suburban nu ngagokan jalan manehna. Serbat siet cenah nyipat kana irung mobil pisan. Atuh supirna ngarenya greuwaseun. Tapi kakaluar ucapan garihal goblok jenis ya kawas nu gablek nyawa serep wae. Kitu cenah cek supir bari molotot. Tapi Ramdan anggur seuri. Semprung skuterna beuki ditarikan ninggalkeun Suburban beuki jauh. Kulantaran ngajalankeun motorna mengpengan. Teu kungsi sawatara lila geus tepi kanu dijugjug nyaeta balik ka imahna. Harita pasubur jeung pamajikanana keur ngadaweung dina teras. Ngarep-ngarep anakna jol dumeh ti isuk nepi ka sore can keneh jol. Bebejana rek muguhkeun surat-surat mesin ka balai desa nyebutkeun rek nepungan lurah ka imahna ngarah gancang beres tapi wayah harita can keneh mol-mol. Natuluy ka mana atuh si Deden teh? Ini isuk-isuk wayah kiwari can keneh balik. Ceuk ibu subur mus-mus tengok ka jalan. Meni nyeri beuheung sesongeteun balas ngalieukan anak kakasih. Wah, biasa teu aneh. Budak ngora masuk tuluy ngablu. Komo ayeuna poe Minggu. Sekalian bari palesir meureun. Nya sawios adi puguh mah palesiran ngan ulah tuluy ngahariwangkeun ka kolot we. Mani ampleng-amplengan kitu. Lah mah ge hariwang sagalakeun wae. Dala lagi ieu moal melang kawas budak awewe. Pasubur mah semono ayem. Bul-bul haseup curutuna ngebul tina irung jeung bahamna. Sanes kitu apana abdi mah sieun cilaka teh da maklum si Deden mah rada salogoto geuning. Apana teu sawios-wios da pamaget sedeng abdi mah pan hate awewe. Teu kaup ditinggalkeun lami-lami nyaeta sok hariwang. Ibu subur da muncereng ka salakina. Keun wae da budak sideng ieu.
piraku main gitu lebar kana nyawana. Abdi maging giapeun ku kajantenan waktos di Sumedang teh ya. Ningal jang juju motorna katabrak ku truk. Motorna ringsak atuh jalmina. Sanaos teu maot oge orokaya. Tanpa daksa saumur-umur. Sukuna duanana janten buntung. Ibu Subur ginggiapeun. Kacilakaan di Sumedang masih keneh kacipta dina panonna. Pikawatireun jeung pikagilaeun. Nu cilaka teh sukuna remuk awor-aworan getih. Namun ketang, audzubillahi min dzalik cing ulah tumiba ka urang mah malih sawangsulna. Mugi Gusti Nu Maha Suci nu welas asih teh salamina nang tayungan ka urang sadayana sing dicaketkeun kana rejeki. Ditebihkeun tina balai. Amin ya rabbal alamin. Ceuk Pak Subur ngahaminan samodaria. Sabot keur guntreng gunem catur. Gurunyung Ramdan datang bus kaburuan. Atuh plong hate kolotna. Munguh ngemplong. Geuning si Deden datang itu. Pak Subur pas semuanya maramai. Kamana wae Deden, ini tinetan teh meni. Sapoe jeput ari taeun teh. Abang ngan heula di bumi Mangkarta Bu. Resep di Darmawangi mah asa halegar. Walon Ramdan bari seuri gek biuk hareupeun kolotna. Nya ari Deden ngeunah-ngeunah ulu kutek di imah Karta. Hari kolot di dieu hari iwang. Da nyebutkeun mualila wayah kiwari kakarana rojol. Atuh da resep Bu. Asa berkah di ditu teh. Boa-boa boga teh nyewan deui. Da biasa nama tara masket kitu unggal nyemah oge. Cenah Ramdan anggur nyereng. Lain sing bener Dedennya boga hadean di ditu. Sanes hadean mung Ramdan balaham belehem. Ukur naon? Semuhun kenal wungkul. Kade nyebutkeun kenal wungkul hengke tuluy kapincut. Yeuh sing karunya we kaneng nani. Piraku rek nyereweng. Ibu Subur ngingetan. Moal tiasa disebatkeun nyeleweng margi teu acan nikah gitu tah. Ceuk Ramdan. Nya ari can kawin teh mah. Ngan ari geus satuju kolot pada kolot mah goreng kasebutna kitu teh. Engke teh balukarna mata ngabengkahkeun babarayaan antara urang jeung kulawarga Pasamsi. Numawi upami emut kapalidinya abdi masok janten bingung. Ramdan ngeluk leungeunna taplak meja. Har bet nyebutkeun bingung sagala. Nah bingung kunaon? Bingung nyangeumkeunana we. Deden mah ari ngomong teh sok di kareheun kolot ari taeun teh sok pikirankeun kolot. Cek Ibu Subur semono keheuleun tapi geuwat dipairan ku salagina. Ke. Bapak oge jadi penasaran. Cing ngomong anu puguh Deden teh. Bingung kunaon. Terus terang we ngomong ka kolot mah. Ulah make asa-asa. Sugan jeung sugan kolot bisa mere bong-bolongan. Eta meureun pedah Deden boga kabogoh anyar di lemur Darmawangi. Heganani jadi nagencang kitu. Itu meureunnya. Duka dina leresan eta mah. Bapak oge langkung uninga. Leuwih nyaho kumaha. Sumun langkung uninga rehna abdi teh mung sakadar tumut kana
kapalai sepuh Ramdan Kakarawani balaka. Jadi Deden mah teu satuju rek diremokeun ku bapak jeung ibu teh. Dina leresan eta bapak langkung uninga. Nya, naha atuh ari teu bogoh mah lain ngomong ti Barheto. Ari ayeuna geus deukeut kana ngaresmikeun kakara. Terus terang atuh ari kitu mah Deden teh sarua jeung rek ngerakeun kana jadi kolot. Ibu subur gancang nempas. Semua rada muncereng ka anakna. Ge lah. Baba hayang nanya anu puguh ieu. Kawan tu kudu dijawab ku Deden. Sing bener jeung jujur supaya bapak jeung ibu boga cekleun. Pasubur mah nyaritana tetep tenang. Mangga bade naroskeun naon papa teh Pak? Ramdan hatena mani bari geus tugdeg boga sangkaan yen pasti bapak narek nanyakeun soal hubungan manehna jeung Nani. Ieu ge Raden. Sok sanajan bapak jeung ibu geus boga cita-cita hayang boga minantu kaneng Nani sarta bebesanan ka Pasamsi. Anu pikeun bapak mah geus asa dulur repet ku hinis. Eutina lantaran wawuh ti keur leutik heneh. Tug nepi ka ayeuna geus sakieu kakolotannana. Tapi lamun hidup teu bogoh mah tangtu bapak jeung ibu teh moal bisa maksa. Tak ada kituna cing pok geura jawab terus terang. Hidup daek atawa henteu direremokeun ka Nani teh. Duka tuh Pak. Tah kitu geuning Ramdan mah. Baku ari geus nyebut duka teh. Cekeng oge ulah asa-asa. Pok jawab sing satarabasna. Kalawan bener jeung jujur. Lamun daek kudu disebutkeun daek. Adu lamun mung kudu puguh nyebut mung. Ngarah kalau teh puguh nguruskeunana. Jeung lamun nya teh mah Deden mung beung ayeuna can diresmikeun. Artina can ditanyaan. Nemawi Pak abdi teh bingung. Eta kukeuh nyebutkeun bingung. Cekeng ge pok terus terang. Ngarah kalau teh puguh. Tulunganana. Yeuh. Ngarah puguh. Dari gugulung ku sorangan mah. Oke we atuh ku bapak rek dibere bong bolongan. Lamun hidup mung ka Nani pok wae jawab sing bener. Da bapak oge moal naon-naon. Balik kanan disidem dina hate mata goreng balugarna. Hartina beungeut nyang hareup ati mungkir. Lamun bener ayeuna hidup geus boga hadian anyar di Darmawangi. Sarta hidup bogoh nya bapak jeung ibu ge teu bisa majar kumaha. Iwati nya tujuan. Asal awewena cager jeung bager. Pasubur nyaritana leuleuy. Sabab hayang ngadenge jawaban nu terus terang ti anakna. Numawi kieu atuh Pak, Ibu. Ramdan nyelang heula neureuy ciduh. Geus kitu pok deui neruskeun. Kumargi nguping kasauran bapak sarupi kitu. Atuh kangge abdi anu satadina ingis ku bisi rempan kusugan asa dipaparin kalonggaran. Nya salaresna pisan abdi teh gaduh kakenalan ka hiji istri urang Darmawangi. Malih kenging ngajejeukeun mangkarta pisan. Perkawis cager sareng bageurna abdi nanggel pisan. Margi abdi tos asak pamilih. Tangtos moal mati-mati ku abdi dihadean. Upami kinten-kinten bakal nguciwakeun ka bapak sareng ka ibu.
jadi cena kenapa diremokeun kanani teh mungnya sanes abdi alim atanapi mumpang kana pangajian jeung nu janten sepuh namun duka kumaha ka rainani bet asa ka adi ku emutan asa ragab upami ku abdi dipihukum. Ramdan terus terang ngadenge caritaan gitu teh pasubur mah ngan ukur mesem, sedangkan ibu subur rada ngajenghok atuh pok nyarita nyana-nyana kitu mah lamun ti kamari ieu keneh heug terus terang embung kitu meureun kolot ge moal kaeraan teuing mawi kapungkur mah nuju ngemut-ngemut keneh. Da upami bapak sareng ibu cuma riosna sapertos ayeuna kieu tangtos abdi ge tiasa masihan walaran anu pasti walon Ramdan beungeut tungkul teu wani neuteub ka inungna. Ayeuna mah geus kagoda deui ku nu sejen meureun. Sedang ari bareto mah can boga papangihan da eta bapana nu kitu teh ngadon hayo budak teh dijurungkeun ka Darmawangi jadi we kagoda ku urang ditu mangkana urang ditu mah awewena sohor tukang meletan lalaki. Ari taun teh nyarita teh sok ka mana wae kumaha ke lamun katulah ku Neng Nong cager pohara mintira nya ka kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula insyaallah enjing urang sambung deui nya. Hatur nuhun hapunten samudaya kalapatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah